jelema beunghar mah eta bubuahan ge meni lengkep geuning aya apel aya anggur pan urang mah limus digorogot jeding-jeding kana bibir. Ye Allah mah maha adil. Mata kurang kudu bersyukur ge ulah boro-boro rezeki eta panyakit geus meunang ngatur. Jelema beunghar loba duit percaya henteu panyakit nangtang duit jantung liver kanker sakali ka dokter ratusan ribu jutaan. Jelema leutik pangasilan seeutik eta penyakitna irit bisu romeheun paling berat hapur aya di dieu nu geus ngajual imah gara-gara romeheun. Eueuh ka dokter ge tara rek naon ka era-era sok ibu lamun ka dokter ditaros ku dokter kumaha nemalan sakit apa bu? Ini merarome naon romeheun bahasa Indonesia na paling ngecek dokter oh merarome mah gampang menggusruk nanti juga menyager. Oh naon kemana di mana aya kiai ngebahas romeheun taena penyakit hapur. Penyakit hapur pan ubarna ge gampang digosok ge kulaja cager henteu cager antep sina belang paling eta tatang anu nanya parantos lami janten meong tutul leus urang teh sieun-sieun teuing. Ya Allah yang maha mengatur rezeki mah ulah sieun bu ulah sieun rezeki mah Masya Allah Kang Ibing mah ngahuleng sok tinggalin dagang coet. Ibu itu rumah tangga na meseran coet 2 poe sakali dah henteu. Tapi tukang coet anakna ngirup. Bari jeung coetna paling di tukang 2 dihareup 2. Da moal 5 juta hijina coet. Encar dagang taraje sok digigiwing. Malah simkuring mah di daerah Bandung simkuring aya babaturan simkuring hirupna dapat ngajualan tai doma. Nya ti unggal kanang dikerukan dicanakan sakarung 2 karung terus dikana kol buntungkeun ditarik ka Lembang dipake pupuk engkol saminggu 2 kali 3 kali eta tina gara-gara tai doma unggul pan jadi beunghar bu pan terkena juragan waduk. Aya juragan waduk tengenah tungtung. Ye dalam isuk aya pengumuman resmi Ibing beas geus 500.000 sakilo teu kudu sieun asal tukang beca we sakali narik 2 miliar ngan jauh ti Medan ke Bogor ti Bogor ke Medan wah balik ti Medan teh ceker tinggal sajengka tukang beca na teh nyamun samaruk Medan deket ca 2 miliar iya cenah mangkaning mawalo mari karek samot Karawang ge pae tuh sok urang gerangan engke euih tina pangaosan ieu ngarareunteung ningali beungeut sorangan dina kaca timbul syukur nuhun Gusti rarai abdi teh sakieu endahna ieu soca disimpen duanana di dieu pas pisan daek ibu diberi gaji 100 juta sapoe tapi panon dina curug memang nu mandingeunna kana dengan kunci tapi nyonya samal ribu nya dagang Ibing mambung tah gaji mana Ibing 1 miliar semenit tapi liang irung yang hareup paluhur daek kumaha rek nyingsring misalnya lamun hujan ngaberekbek kudu nyieun kenteng dina tarang lieu.